Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sanajan satika pola si Darba ngajo, tapi teburung igana kahakan ngagetruk matak seueul. Tapi si Darba bener-bener kuat nate sakit utanagana beunang disebutkeun geus leuseuh. Urut tadi galungan jeung pamajid digebug iga burung nateh ukur ngagigeg, padahal julu samar nyawa teh kaitung ampuh oge warisan ti guruna. Ki Jamal anu keur waktu hirupna matuh di padepokan Cilaut Eureun lanceukna pamurtala. Jadi si Sabri Kasih Bongkok teh masih dulur sapaguruan. Ilmu main po anu kapimilik masih sakocoran sahulowotanya eta ti Ki Jamal. Kirasim barang mireungeuh si Sabri anu jadi baturna keur padungdung jeung si Darba. Teu malire kadununganan anu harita keur digugulung ku si Duleh. Sayak we ngabresat maksudna mah rek ngabantu baturna. Kabireungeuh ku si Barja anu rek hudang sarta kusai-kusai magehan calanana. Teu antapara digapruk we suku Kirasim dirontok si tukang. Atuh nya teu beda we ti anu direngkas. Kirasim ngagedebuk tragrag. Kacida sialna tacan naon-naon tarangna geus buncunur. Jaba irung asa pegek puguh nyium tanah garing satakarna atuh. Leuwih-leuwih ngerasa kaget di lantaran aya anu galatak gulutuk dina sungutna. Ari diutahkeun teh horeng semana horeng huntuna murag manisa dua-dua. Paingan semu-semu asin da puguh getihna marabai tina sela-sela gugusi huntuna anu punglak. Aduh, aram cara ngadon muhangan huntu aing tacan meuceuna mungklakan deuleu masih kene perlu keur ngagares burayot teu sia. Ieu mah nya alah baku ari geus inget kana burayot teh. Alah da kalintang nepi ka meumeut nya. Si Barja anu kakara uga gegeg rek nangtung kapaksa ngagebru deui lantaran gadona disamer ku Ki Rasim. Bareng jeung ngagadebutna awak si Barja breh deui, tali gebog anu meungkeut calana si Barja teh pegat. Si Barja nguniang rek maksakeun hudang tapi Ki Rasim rekat newak awak si Barja. Koleang dijungjungkeun maksudna mah deuk dibebeutkeun. Ari poreat, ari porosot we calanana morosot kahanap. Atuh cilaka burayotna anu dipupusi teh ebreh taya aling-alingna keur geuneuk teh murangkat geuningan. Alah sia ngadon mare kue burayot ceuk Rasim bari mengkek piseurieun barang mireungeuh kue burayotna rayud-rayud sarta kejret we ditinggangkeun teu jauh ti si babah tongcai anu keur diuk malah keur dibersihan ku Duleh getihna. Gebus si Barja labuh persis pisan liang kucubungna yang hareup kana beungeut si babah lir moncong bedil Maryam siap tembak. Ari gejret ari sadut we ngaluarkeun tembakan. Puguh we si babah ngarasa leneng katulengan kahebos ku gas buang tina kenal pota si Barja. Aduh kurang aja. Sedang. Kurang aja sia. Nani haduh
wani-wani ngawelus ya teh kula aja. Halam cada pisan sia. Keboga cedol pisan sia wawalak. Wala aing sia. Wala aing. Jadi kalau bunga aing paciling ha? Waseng li sia. Si babah amuk-amukan bari terus babalongkengan tetahan ngamuk gas buang si Barja. Sedengkeun si Barja mah mireungeuh anu riweuh kitu teh. Berongbong we malah nalumpat. Teu poho ngajewang heula calanana anu saterusna mah manehna mubrus kana kolong imah si Barji. Tapi tekuhan teu sabot manehna ngorondang bari ulutud anu jagug-jagug teh ditukangeun aya anjing anu ngagogogan. Ngarasa reuwas meureun keur ngeunah-ngeunah depa ujug-ujug aya nu nyampeurkeun asup ka kolong. Puguh we lain direuwasna si Barja. Geus asak gawawak we burayotna disontro ku anjing. Tapi eta anjing teh tinimbang nyontro mah ngadon terus we ngagogog. Bari mencolong kanu raweuh gubal gabel teu beda we ti kalong anu keur ngagantung. Si Bariji anu harita keur ngadedempes nyumput. Teburung manehna ngajak ke seuri mireungeuh anjing anu keur ngagogogan teh. Aduh, ieu meureun anu disebut anjing ngagogogan kalong tehnya. Gentes sate si Bariji bari terus ngehke. Sedang harita si Sabri jeung si Darba anu masih keneh jojoh patutunggalan ngadu ilmu jeung tanaga beuki ragot we. Silih tajong, silih tonjok, silih cejek, silih gebug, ting kolebat, ting sariet pada hayang ngaragrageun nu jadi lawan. Si Darba anu memang leuwih ngandalkeun kakuatanana. Dina tarungna teh salawasna neangan kasempetan pikeun ngadu kulit. Ngajak paliat-liat kulit patelas-telas tulang. Lantarannya dina waktu kieu maehna teh bisa ngagunakeun tenggelan-tenggelan ujunganana anu bobotna ratusan keti. Sajabana ti eta manehna ngandalkeun kawadukanana. Tapi sabalikna si Sabri salian ngandalkeun kakesitan jeung kapelitan teh oge ngandalkeun jurusna si samar nyawa dina ulin kandang wesi anu mun keuna kana mamalasna mah pinasti anu jadi lawan teh moal manyat deui. Waktu si Darba nyuruduk dina gerakan bagong bayangan geus kajudi ku si Sabri yen tanaga lawanna teh dipusirkeun dina hulu. Usaliwat masih gapisan anu lalawora memang kitu pisan sangkaan si Sabri oge. Tapi ieu teh sabenerna mangrupikeun gerak tipu anu hebat oge. Tujuanana nyaeta pikeun mancing musuhna supaya sologoto nganggap remeh. Harita oge teu mencog tina ijilan. Bari ngageser ka geger jakuk we punuk si Darba tadi hanca. Lamun pikeun anu sejer mah pasti bakal ngarempeyeuk sarta tikusuk awakna teh. Tapi si Darba mah kalakah ngajol. Leungeun kencana sakilat lewak leungeun si Sabri anu masih nempel dina pundukna. Sedengkeun leungeun katuhuna ngaplesat kana beuteung anu jai lawan. Cuma dua kalian si Sabri ngaheungeu bari ciburi abun selir. Itu ngagebru teh bane we leungeunna anu sabelah masih diceklan ku si Darba. Ari dilesot teu mah bari dijejak gubrag we si Sabri ngagedebut teu usik-usik malik deui ngacolor ka paehan. Ayo pajukeun deui jagona sia cek. Si Darba ngahehenang tang lawan. Bari ngaret kasih babah tongcai anu harita beungeutna keur dibersihan ku si Dule. Si Rasim geus kudu ngadaguan di parentah. Sabrut pena rajang dina pasangan Rawo Kelong. Memang maehna oge muridna keneh Ki Jamal lancikna pamurtala.
sarua jeung si Sabri pada terah padepokan Cilaut Eureun. Si Darba anu memang ngandalkeun kakuatan otot-otot jeung balungna kalawan teu geser satunjang beas manehna tagen dina kuda-kudana. Maksudna rek kadu tanaga anu dina kasempat ieu manehna bari ngagunakeun teungeulan ujunganana supaya rengse tereh-tereh sakaligus. Lantaran sanyana mah mehna geus karasaripuh oge. Korebat badan Kirasim nyampeuk hiuk leungeun kenca Kirasim rek hanca careham. Si Darba anu memang geus kadago rikat ngagunakeun leungeun dipake nakis tapi teu kira-kira ngaranjugna lantaran anu deuk ditakis teh ngadadak leungit puguhan gerak ti pebungkul. Sameme si Darba sadar kana naon-naon anu bakal kajadian kalawan teu katiten cerak leungeun Kirasim anu sabelah deui ngahiuk kana puceulit kucrot satakerna bareng jeung eta hulu angan si Darba dibeset ku tuurna Kirasim. Si Darba ngagegeg sarta badanna nyolontot katipu atah-atah ku gerakan Rabu Kelong anu memang kacida hebatna. Ngan untung we keunana ka si Darba anu geus ngamilik kadugalan ilmu batu karang. Sanajan ripuh mana teh ingetan mah taca leungit tapi teu kuhaan teu Kirasim teh ngalakukeun tindakan lain setengah-setengah kumireungeuh musuhna keur koleng teh geus we disusul ku jurus samar nyawa anu memang terusanana tina gerakan Rabu Kelong. Eta mah baraya ari jedak kana iga burungna. Si Darba nepi ka muih kebeda we ti panggal bakal tingku tarik-tarikna hiu jedak deui ditempah beheungna. Ditoron kitu mah si Darba teh kalah wowotan anu akhirna manehna ngajoprak di tengah pakalangan kakara pisan ayeuna ragrag mutlak nepi ka ngalaman kapaehan sagarupa. Anu pikeun manehna mah saprak boga kadugalan batu karang tacan kungsi eleh jajaten komo nepi ka kapaehan mah. Geuning teh sapira pangawasana kala ilang deui Kirasim ngagak-gak. Mapanekeun si Darba dumeh kulitna lestreng. Geus kitu mah koloyong we manhan nyampeurkeun si Sabri sobatna anu masih keneh gegerungan. Gini gue dipanggul dibawa ke tempatna si Babah Tongcai. Digolerekin gegireunana. Geek manehna diuk nongongan ka lebah si Darba anu keur ngajopra kapaehan. Haya, wala siago maneh teh Hasim ha? Ente salah ku si Sabri di dijago keng pisang ha? hebat pisan hero. Anu wes suka orang jago ha. Cek si Babah Tongcai bari nepakan tak-tak Kirasim muji pedah geus bisa ngelehkeun si Darba. Hibuna keur juragana Sabri mah keur suwe meuleunan suwenya mikiran ting hutang sami teh. Padahal hutang mah kuring oge kumaha nanti ngagugudugna aya bayar mah kudu lain gitu duleh. Ceuk Kirasim bari ngecepan ka si Dule. Asup kancanan we ari teh hayang disebut tukang ngajeblog mah. Si Dule surti kana rindatna Kirasim. Hutang maneh oge boga hutang ha?
Lasim mana boga hutang kasaha kasaha cenah kasaha hongkong lah kalau masalah hutang mah kowe diwayak kabeh sabaraha hutangna sabaraha ringgih sok bejakeun ka we ceuk si Tongcai nanyakeun maksudna mah rek mang mayarkeun ka Haji Kurdi hutangna mah kok hutang pare 2 pikul tapi dibayarna kudu duit celaka Lasim nemalanana rada agak eueuh lantaran ngabohong bener ari boga hutang pareca mah ka Haji Kurdi tapi dah tamayar tama era we menta non teh lantaran mineng teuing atuh Haji Kurdi tara nagih da geus ngarti ieu terus iberes teh pedah Ki Lasim hampang birit bisa di nanti diutah eta jarah tanagana komo mun usum dibuat mah dokoh naker babantuna teh mangunyalkeun manggebukeun mangapikeun kadang-kadang da eta we balik nanti bakal nanggung pare hayah kalah kowe riwayah hutang sabaraha wae kowe diwaya Lasim pokoknya diberi duit ke maya hutang nanti kowe ya engke nya mung sampai ka pamengpeunnya Lasim ya bari ku siwa si Babah Tongcai ngaluarkeun ududna cap gajah dibagikeun sabatang sewang si Sabri mah teu dibere lantaran haharugungan keneh sabot kitu ana hiliwir teh angin gunung ngahiliwir pikeun si Tongcai mah teu mata karasaeun tapi pikeun anu ngajoprak mah nyaeta si Darba puguh ieu mah lain angin samanea tapi bayu anu ngurunjung mawa atma anu ngarongheap ngabarengan sinilir Marutamanda anu ngajadikeun si Darba ngulisik pulih eling ka Purwadumadi kumpul deui pangacianana ngagorejag hudang teu sakara-kara taya tapakna acan red kenuting rariung baliting pelenyun udud bangun anu nikmat naker sakilat si Darba ngablesat muru ka Lasim anu keur bongo hiuk cedak we punukna ditempu ku leungeun anu disanggigirkeun buguh bae ke Lasim nepikeun ka ngociak jengik keserikna ngacerit maratan langit ngociak maratan jagat ngarasa teu tahan nyanga tenggelan ujungan anu datangna ngabongohan ane goblok langerak we Ki Lasim teu inget ke bumi alam ngajahjar kabeda we ti anu geus lepas nyawana hayah wah jangan dibawa ya jangan dibawa-bawa ya ampun sorry ya ampun ya si Tongcai ngejat bari muringis sinarana panasi seperti Ki Lasim harita wewe toli wawa ya wewe teu boga dosa siap puguh ulon-ulona adil sia urang pucatkeun tah beuteung berantuk desah si Darba nyentak bari nyamperkeun ka si Babah Tongcai anu pupurungkutan bari calanana mah geus jemblong balas ngihan maneh waduh hayah ampun ya we demi luah tuh bujul demi lu batu si Tongcai unur-unuran bari ngaragapan beteungna geus asa blatuk we beteungna dibitukeun naon sakulup nya capluk naon saca ka hati plok nyumut hideung sakaing blok si Darba beuki nafsu asa dihina meureun ku si Babah hampo we hampo we mah teu boga salah
teu boga salah we mah orangna humoris sok heuleuy eta mah saheuleuy ulah disiksa ya ulah disiksa hayya we mah masih aya ilup we kasih duit ya ampun susilah si Tongcai mani pepuringisan sieun ditanasa ku si Darba moal dibari ampun sia ditarok amulan tak babatok teh ku aing sia tuman si Darba ngulang-ulang leungeunna di amang-amang aduh todo hampua aduh apudure tuduh aduh pisado todo aduh tungtung lama si babah jebleh bari nyekelan hulu sakitu mehna teh bisa main kuntau tapi kulantaran kungsi ngalaman kumaha kahebatana si Darba kawanina ngadadak ciut bang baungan si Doleh balang miring kitu teh manehna jadi nekat seak we na rajang lain pedah wani ieu mah kajulung ku rasa belana kanu jadi dunungan dina ngahiukeun peurepna teh estuning rusuh sarta teu make ijiran napuguh maena mah taya kabisa naon-naon ari lain ngan ukur ngurus saya mah puguh we sakali ngepeskeun oge ujug-ujug nyolonton we anu saterusna mah ngahabak we tak-takna di hanca ku tenggelan kepeng kana puguh ceulina tobat gebru kusak we teh eling geus kitu seak si Darba narajang ka si babah Tongcai hayuk cebrot pereupna anu sagede ceruk bali teh ngahanca beteungna anu budayut geus kitu dipindo deui ku tenggelan ujungan ngahabak kana tak-takna geus teu mangap mulia deui si babah Tongcai oge nafsibna teu beda jeung Kirasin ngacoprak bari jeung gurang gerung sagarupa rehe si Darba ka imahna si Barji neangan si Barja kasampak si Barja geus eueuh geus karuhan kitu mah gajlong brasat we manehna luncat kukurusukan kanu bala anu saterusna ngambah jalan koral rek ini ninggalkeun Miramare harita keriributan anu ditimulkeun ku talajakna si Barja katut si Darba. Gumilar mah geus aya dinangka pait ti imahna Asmita anu jadi bapakna. Di Cigastina teu lila lantaran rek mangkat deui ka Pakiduran. Dina poe Ahad teh nyaeta dina poean si Darba ngamuk. Gumilar keur ngajelengut we hatena ting saredet sesebelakan. Ongkoh peutingna maehna teh ngimpi di Miramare aya kajadian kahuruan rongkah. Sedengkeun arum anu jadi buah hatena jejeritan di jero seuneu anu muntab-muntab menta tulung ka manehna. Harita teh sararea keur ngariung di tengah imah.
di imah Mangsal Hapi di Cicapar rempeg ngumpul kabeneran aya semah di Cigasti nyata Mang Dekong Ki Parta jeung Nyi Asmi harita teh saliwat mah Gumilar teh kudu ngarasa suka bungahna diriung-riung ku kasepuhan anu mika deudeuh mika asih ka manehna indung bapana indung bapa kukutna akina aki kukutna katut aki sidik salian ti guru mursid teh oge geus dianggap akina pribadi tapi teu kitu geus sababaraha poe Gumilar katempona teh alum nguyu ngalang layu kitu sote katempona ku aki sidik da kuno sejaen mah teu katiten gurat pasemon sarta tingkah lakuna anu keur sedeng gandrung kapirangrung bubuhan Gumilar bisa nyumputkeun semuna sabisa-bisa dikemu ulah nepi ka tembus kaluar kangaranan kanu jadi kolot-kolotna bisi pajarkeun taya kabetah jeung kasono kanu jadi kolot padahal mun ngagugun nafsu mah geus hayang brenyeng we init kamira mare babakuna mah ka ganggu ku impianana nu dianggapna kacida gorengna nungtun kainget jeung kamelang kanu jadi bebeureuhna sok sieun inggis Nyi Arum panutanana kumaonam pas sore torojo deui Lurah Unan Sarimit ngahaja nganjang rumih aya bejana Gumilar tereh init di kapakidulan Tulila kurunjung deui pasar bini katut bojona anjang sono minangka nemongkeun katumarimaanana dumeh barangna anu ti heula kungsi dipaling ku si Usin jeung si Warmatea geus hasil bisa kamelik deui kalawan taya anu coceng sasat Gumilar anu nulunganana atuh kaya di jol imah teh jadi kacida rempegna teu kaisikeun kabeh puguh mah sakede pelok imah nage talaki mah kapaksa misah ngadarongengna ditepas kitu oge teh sirikna diadu tuur patumpang tindih pageye-geye malah loba anu silatutu kulantaran tempatna memang sakitu samporetna anu jadi jajar carita boh nu di jero imah boh anu ditepas musir ngaguar lakon Asmita jeung Nyi Esi mangsa baheula waktu Gumilar keleutik keneh anu tungtungna mah nyoko nyaitakeun kajahatan Ki Barja tikeun jadi lurah keneh anu tikeun waktu ieu teu kanyahoan ka mana ngaralesna Ki Parta sajoning milu ngariung teh gawena tereureeh cuk crek bari ungut-ungutan red ka Asmita bari nyerenge seuri rat inget kana kajadian baheula waktu kadatangan jelema anu beungeutna codet natanyakeun budak anu si horeng bapana pribadi Gumilar Mang Dekong atuhnya kitu keneh sajeroning ngobrol teh ta Mang Dekong mineng nungkup bibirna nyumputkeun ngarenyuna bibir anu kapi asem kulampahna baheula silih sangka lantan harita teh Asmita natanyakeun budak manehna disangka baturna si Barja atuh manehna deui nyangka Asmita teh komplotanna si Barja pangremenna dina waktu ngadongengkeun Asmita ngalalakonkeun galungan jeung Mangsal Hapi anu harita keur mawa Gumilar anu saeutik oge teu nyangka yen anu harita dibawa teh incuna pribadi dasar kudu panjang lalakon baraya anak incu harita ngariung tapi itu ieu teu mantra-mantra saeutik-eutik acan malah anu leuwih kagetna teh salila-lila Gumilar diurus pagiling gisik aya puluhan tahun kakara ngeuh yen sanyeuna Gumilar teh incuna pribadi kitu oge sangeusna kadatangan ku Asmita ti Cipacing
dipake ngobrol mah teu karasa nyelelekna waktu teh baraya nyaho-nyaho geus rek reup-reupan atuh pasar bini jeung lurah unan terus we pamitan rek baralik ngan kiparta Katut Asmita sararea rek mondok di Cicapar lantaran isukna rek ngancer gumilar rek nempo patempatan paragi bapana ngarang baheula oge deuk ngadongdon urut padepokanna Mang Dekong nu aya di puncak Gunung Talaga Bodas. Peutingna teloba di ngobrol peutingna mah sore keneh oge geus galempar sawareh ngalampar samak di tengah imah ngan aki sidik tacan kababakeun ngagoler gunteng we di teras bari mapoe wayahna sabar sapoe dua poe di imah nya kolot-kolot hileup saronungeun keneh kun ditu mah aya Ki Majid nu nalingakeun aya naon-naon mah piraku we bejana ka dieu ceuk aki sidik ngagereneng mohon ieu aki ari hate nyolok bae kitu emot kana impenan teh aya awan-awan teuing ki di ditu nanti nyarum teh nuju jejeritan dina seuneu anu nguntab-nguntab ki eta nu janten kahliwang abdi mah teh mal gumilar bari tungkul teu hade guyon tuhon teuing kana impian eta mah eta teh pangaruh hate urang anu sailana inget bae teh gue dibawa ngimpi kaduruk oh teu salah eta gambaran hate hidup anu keur diduruku asmarandana gitu aki sidik bari ngarenyu sate kapolah mepes sate gumilar anu keur marudah ide hate ki jago baha aslina ki asa sesebelakan wae oh nyatang tuh dameun di eling wae ku nyarum oh wayahna landan ulah kapalang sabar aki oge kan ini hidup ke saya geus asa kumaha teh mah melangna tong dipake haliwang teuing sing percaya kana kabealaanana Ki Jobang jeung Ki Majid moal cicingeun lah ya naon-naon teh iraha teu kinten-kintenna mios si aki gumilar memang benar-benar geus sabar hayang geura indit minggu hareup we minggu payun minggu hareup lah isuk mah kapan rek longohol begitu apa nak rek Cikamili eta wahaji panasaraneun hayang dielungan ku cenah kitu ya sapoe mah urang melukeun ngaranjang we ka Kidarga perlu pulungan patwa-patwana lain kuna naon penting pikeun pibakalan hidup enggoning hajalankeun kahirupan anu pinuh ku cucuk rungga sada bulat beuli jalan anu teu saeucik mata kana tangkeun bahaya mun urang atawa kurang-kurangna kana liman ka pangeran nu maha kawasa kitu jadi sia nama cukup mun sami deui mahnya nya cukup kabeh kapapai sami deui mah mengpeung aki aya di dieu paribasa pardu kasamut sunat kalampah tayan diliwat kitu mohon nya kitu sae atuh abdi mah ngiringan kumaha aki we ari kitu naman iya nya sing tahan we lah piraning sababaraha poe deui nya geus tong dipake nguluwut pantang lalaki mah make bucin ngukut kabingung
siga tuh bisi geus tuluy mah sok atuh ni marlak wae aki mah geus teu aja ya. Itu udah jaga kada mau akan jaga aki sidik heui. Puguh gumilan oge geus karasa tunu. Jung mehna cengkat sabada tutulak boloyoh we nyampeurkeun Arman anu geus latibra. Aki sidik teu jauh sarena digireun Mang Salhapi sarta Mang Dekong anu kerekna gegelegeran. Manehna sakitu tibrana salerena meureunan capek